Ayat 18. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Tapi maranehna nyarita nun Gusti Pangeran abdi sadaya tebihkeun tempat-tempat sorangan abdi sadaya jeung maranehna geus darolim ka dirina sorangan. Tuluy maranehna ku kami dijadikeun buah carita jeung kami geus memejet maranehna nepi ka pejet pisan. Saestuna dina perkara anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun saban-saban anu salabar tur maruji syukur.